upami ninggal karena tareh Nabi Muhammad gitu kan salami 13 tahun di Mekah teh riadoh eta teh salami 13 tahun di Mekah teh riadoh hartosna meresihan hate meresan hate dudikeun ka angka 0% potensi negatif kan sadayana jalmi sateu acan pendak sareng ilmu tauhid pasti titinggaliana dadanguana lalampahana sama dengan melakukan potensi negatif dina jero hatena kan gitu sabada pendak sareng ilmu tauhid kakarek sadar pada melan teh berarti meresihan potensi negatif nu aya dina hatena hasil karya zaman jahiliyah gitu lah maksudnya. Teu kapungkur 13 tahun riadoh nanti. Teu acan aya parentah salat. Teu acan aya parentah zakat gitu. Teu acan diharamkeun arak gitu. Salami 13 tahun teh murni we diperkenalkeun. Kana tauhid gitu salami 13 tahun teh gitu. Motor siga ngariung kieu nya nginumna arak para sahabat. Tidak can diharamkeun man hari kana. Tidak can diharamkeun. Maksudna supados kabayang gitu abdi nyaros kitu supados kabayang. Pentingna keimanan teras bentena sareng kaislaman gitu. Margi pan arak jadi masalah teh saatos diharamkeun kan. Satu acan diharamkeun kan teu jadi masalah teh arak gitu. Tol dugikeun ka 0% potensi negatif nembe we aya parentah hijrah ka Yastrib gitu. Hijrah we ka Yastrib. 900 jalmi gitu. Di Mekah teh hijrah ka Yastrib. Disebutna orang-orang muhajirin jalmi-jalmi nu hijrah gitu. Disambut ke orang Yastrib. Nu dipasieun gelar ku Rasulullah orang-orang Ansor. Maksudna orang-orang Ansor jelema nu nulungan muhajirin gitu. Hartosna nampi kedatangan muhajirin. Masihan tempat, masihan ruang gitu kan, masihan tuangun dan lain sebagainya. Tak upami orang Ansor ketika pendak sareng Rasulullah bersamaan sareng ngawitan Gusti Allah ngalungsurkeun syariat gitu di Madinah. Ngawitan aya parentah salat, ngawitan aya parentah zakat, ngawitan aya pengharaman arak. Pokona mah nu namina syariat mahdoh sareng syariat ghairu mahdoh ngawitan berlaku di Madinah. Otomatis orang Ansor mah memahami risalah nu dicana ku Rasulullah teh syariat gitu. Maka terus ikrar syahadat terus salat, ikrar syahadat terus zakat, terus ngawitan diren minum arak dan lain sebagainya gitu. Henteu apaleun hese capena riadoh salami 13 tahun di Mekah gitu. Teu apaleun gitu. Kumaha sieuna hate orang muhajirin ku kajadian katewakna Bilal nepikeun ka digarang dina tengah poe ereng-erengan bari dieu ditindihan batu gitu. Kumaha deg-degana orang muhajirin nguping Yasir bapana Ammar kanyahoan ngering ajaran Rasulullah nepikeun ka ditalian kana kuda nu dipecut nepikeun ka awakna jadi beulah dua gitu kan. Teu apaleun sahabat nu dipenjarakeun, teu apaleun sahabat nu dipaehan gitu. Sadayana eta diciptakeun ku Gusti Allah di Mekah teh. Kanggo nuduhkeun aya rasa sieun ka makhluk gitu. Nu kudu dirabut kitu eta teh. Aya nuduhkeun kana aya hayang senang nu kudu dirabut kitu eta teh. Orang-orang Ansor teu apal, teu memahami posisi muhajirin musalami 13 tahun. Galungan jeung awakna ngerehkeun ka hayang ngerehkeun ka sieun dugikeun ka berhasil 0% keun potensi negatif bae dina hatena. Tamata ketika lungsur syariat di Madinah sareng ngalaksanakeun teh
muhajirin salat, ansor ge salat. Ngan tangtosna ge sangat-sangat berbeda gitu. Salatna orang muhajirin jeung salatna orang ansor gitu. Orang muhajirin salat ku hate nu tos 0% potensi negatif. Tos tara aya lintasan, tos tara aya harewos, tos tara aya gambar-gambar kamaksiatan, gambar-gambar duniawi tos tara aya gitu. Beda sareng orang ansor. Anu salatna teh bari mamawa potensi negatif hasil karya zaman jahiliyah gitu. Tah dirinya orang mengenal amal ditimbang gitu sehingga salat timbangan panghampangna ibadah nu dimimitian ku takbir ditutup ku salam. Timbanganna rada berat sakedik as-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Tina salatna bisa nyegah manehna tina migawe keji jeung munkar. Langkung berat timbangan teh eta sholatu li zikri. Ku salatna teh nepikeun ka tara pegat tina eling ka pangeran. Nepikeun ka timbangan nu pangberatna tina salat, as-sholatu mi'rajul mukminin. Tiap salat teh tiap ngadeukeut Gusti Allah gitu maksudna. Tah di dieu ngabitan amal terpahami bahwa amal teh ditimbang gitu maksudnya karena nya sangat tergantung karena saha anu migawe salat nah gitu maksudnya. Ta upami diibaratkeun urang teh orang ansor anu ketika mengenal agama teh langsung kana syariat kan, langsung kana salat, langsung kana zakat gitu. Teu apal yen sebenarnya mah eta syariat teh kudu dilaksanakeun ku itikad gitu. Teu janten masalah gitu, teu janten masalah. Margi harita ge orang ansor dongengna sapertos kitu. Aya sebagian orang ansor anu merasa tidak cukup gitu. Lamun ibadah teh ukur ku ngalaksanakeun syariat. Sehingga janten norekat ka jero hate gitu. Janten norekat akhirna dugi kana itikad anu sami jeung orang muhajirin. Tapi sebagian deui mah teu tergerak untuk masuk lebih dalam. Anjeunna mencukupkan ibadahna di alam syariat. Hartosna potensi-potensi negatif nu aya dina hatena terus dibawa ibadah itu. Terus dibawa ibadah. Salat tapi kabita kene ku nginum arak gitu. Salat tapi masih kene resep ningali orat pamajikan batur gitu. Salat tapi masih kene aya gambar-gambar nikmat sensasi berbuat maksiat gitu maksudnya. Teu janten masalah di astri. Naon margina syariat Islam terus diberlakukan secara legal formal gitu. Jadi si potensi negatif eta itu tiasa diekspresikan. Rek minum arak, sieun dipecut gitu. Rek maling, sieun dipotong leungeun gitu. Rek zina, sieun dirajam. Matak si potensi negatif eta teh teu ngageungan. Karena Rasulullah terus memberlakukan syariat Islam secara kafah gitu, secara total di Madinah gitu. Jadi tetiasa gitu, tetiasa diekspresikan si potensi negatif nanti paling bati geruntas-geruntas we dina hati gitu. Gremet gitu. Jadi sering hayang ada gorgen sirah paling gitu reaksi. Gitu. Atau napi sering hayang minum kopi panas gitu. Nya kan sering jangan lamun padu antara kenyataan jeung kahayang teh kitu maksudna. Kan prinsipnya potensi negatifnya teu ngageungan. Karena teu aya peluang keur manehanana ngaekspresikeun potensi negatif eta kitu maksudna. Boro-boro nu alif sampai aya jalma